Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan deui ngaos kitab takrib aya nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Rahmani nu mapari nikmat ageng di dunia. Ar-Rahimi sifatna Gusti Allah nu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslon ari ieu eta sahiji pasal ngalajengkeun pasal nu kamari. Pasal kamari mertelakeun sababna urang adus atau nepi mandi wajib. Paslon ari ieu teh sahiji pasal wa faraidul ghusli sareng ari pirang-pirang parduna adus eta salah satu asya ayat 3 pirang-pirang perkara. Ahaduha tegasna maka hiji parduna mandi wajib teh an-niyatu nyaeta niat. Fayanawi maka niat sah al-junubu jalmi nu junub rob al-jinabati kana ngaleungitkeun junubna awil hadasil akbari atanapi ngaleungitkeun hadas ageng wanah wa zalika sareng ngaleungitkeun ieu saumpama nu kabeh. Wa tanwi sareng kedah niat sah al-haidu jalma nu haid anu fasa sareng jalmi atau istri anu nifas rob ahadasil haidi kana niat ngaleungitkeun atau ngangkat hadas haidna awin nifasi atau ngaleungitkeun hadas nifasna. Wa takunu sareng aya naon aniatu niat sareng kabuktian ieu niat teh makrunatan disarengkeun bi awalil fardi kalawan ngawitana fardu wa huwa sareng ari ngawitana fardu eta awwalu ma ngawitana perkara yugsalu nusok diwasuh eta perkara min a'lal badani tina luhur badan au asfalihi atanapi handapna badan. Jadi rukun atau parduna mandi nu kahiji teh nyata niat mah disarengkeun nalika urang ngawasuh badan bagian luhur atanapi badan bagian handap sarengkeun niat. Falau nawa maka lamun niat si jalma ba'da ghusli judin saparantos ngabasuh na hiji juj bagian tina tubuhna geus ngawasuh bagian tubuh nu luhur atau nu handap be niat teu sah tah. Cek kitab ieu wajabat tah lamun niatna teh saparantos ngawasuh beres maka wajib ka eta jalma anu ngawasuh hiji juj hiji bagian tina tubuhna i'adatuhu naon i'adatuhu kedah ngauihan deui ngawasuh ieu juj. Wa izalatun najasati sareng kaduana parduna mandi teh izalatun najasati ngaleungitkeun pirang-pirang najis ngabersihkeun heula najis nu nempel. In kanat lamun aya najis teh eta ala badanihi tina badana eta jalma. Jadi sateuacan mandi teh bersihan heula hadasna najisna. Mun haid bersihan heula darah haidna. Ail muktasili tegasna mah jalmi nu adus. Wa hada sareng ari ieu kaul teh eta mah perkara jahu anu geus ngunggulkeun kanu ieu kaul sa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Walahi sareng netepan kana ieu kaul Imam Rafi'i. Fala yakfi maka teu cekap naon ghuslatun wahidatun usapan nu sahiji
anil hadasi wa najasi tina hadas sareng najis. Jadi membersihkan hadas sareng najis teh saur Imam Ar-Rafi nyata teu cekap sakali. Warojah geus ngunggulkeun sa'ad Nawawi Imam Nawawi al-iktifa'u kana ngalap cukup bikos latin wahidatin kana usapan nu sakali. Tapi saur Imam Nawawi ieu sakali ge cekap. Anhuma tina ieu hadas sareng najis. Wa mahaluhu sareng ari tempatna ieu ihtilaf eta mah perkara idaka nanti mana yana anajasatu najisna hukmiatan bangsa hukmiyah. Amma idza kanat anapun di mana-mana aya naon anajasatu najisna teh ainiatan bangsa najis ainiyah nu katinggal wajaba maka wajib ghuslatani 2 wasuhan. Jadi mun najisna hukmiyah teu katinggal cukup sakali. Tapi saur Imam Syafi'i kedah 2 kali. Tapi lamun najisna najis ainiyah katinggal maka wajib ngawasuh air najisna teh 2 wasuhan anhuma tina ieu hadas sareng najis. Wa isolul ma'i sareng katiluna parduna mandi teh nyaeta ngaratakeun cai ila jami'i sya'ri kana sadayana rambut wal basyarati sareng kulit wa fi badin nusakhi sareng ayat tetep dina sapalihna salinan matan badala jami'i ari janten geuntos lapat jami' usulun ari lafad usul wala farqa sareng teu aya bedana baina sya'ri ra'si antarana rambutna sirah wa ghairihi sareng lian rambutna sirah wala baina khafifi sareng teu aya bedana anu ipis minhu tina eta rambut mastaka wal kasifi atanapi rambut nu kandal. Wa sya'rul madfuru sareng ari rambut anu digelung eta ilam yasil lamun teu nepi kanu rambut nu digelung teu naon acai alma'u cai ila batinihi kajerona rambut nu digelung ila bin naqdi angin ku cara diudar kedah dibuka maka wajib naon naqduhu ngudarna eta rambut nu digelung. Maksudna rukun nu katilu tina mandi teh si cai teh kudu asup kanu sadayana rambut tanapi bulu sareng kulit kedah cumpon kedah antel cai teh. Boh eta mah rambutna teh rambut mastakana teh rambut kandal boh ipis. Tah lamun aya jalmi digelung saking panjang rambutna lamun diperkirakeun ieu caina teh teu bisa nepi kanu kulitna kepala maka kedah dibuka ieu gelungna teh. Wal muradu sareng aya nu dimaksud bil basyarati ku lafat basyaroh kulit eta zahirul jildi luarna kulit luar maksudna anu kedah tepi sadayana kedah kacayan. Wa yajibu maka wajib naon geus lumanga wasuna perkara dohara anu tembong ieu basyaroh kulit min doma khai udzunahi sapertos tina liang 2 cepilna si jalma ieu kedah kebersihan kedah kacayan. Wa min anfi majdu'in sareng tina irung jalma nu dipotong kedah kacayan. Wa min syuquqi badani sareng tina sela-sela badan. Wa yajibu jeung wajib naon isrul ma'i ngaentelna cai ila makana perkara tahta kulfah sandapeun kulup minal aklafi tina pirang-pirang jalma nu butuh kulup misalkan kulupna teh teu dipotong mata jero-jerona kulup teh kudu dibersihan.
Wa ilama sareng tina perkara yabdu anu tembong min farjil mar'ati tina parjina awewe inda qadiha nalika diuk na ieu istri ieu mar'ah ya qadaya hajatiha nalika pikeun nyuponan hajat. Tah panenna handapeun parjina istri ge tina anus dubur eta kedah kena cai. Wa mimma sareng tina sapalina perkara yajibu anu wajib naon gosluhu ngawasuhna ieu perkara al masrubatu ari anus cenah bool tempat keluna kotoran li annaha karna sanyana anus eta tazharu kalebet nusok tembong fi waqti qada'il hajati dina waktu nyumponan hajat. Fatasiru maka jadi ieu anus teh min dhahiril badani tina kaasup badan anu bagian luar. Jadi fardu wudu teh tilu hiji niat ngawasuhna niat teh ngucapkeunana maksudna tempatna niat teh di hate dilakonanana ketika jalmi bade ngawasuh bagian badan nu kahiji boh nu luhur boh nu handap. Kadua kudu dileungitkeun najisna sampai ka bersih. Katilu kedah ngaratakeun cai kana kulit sareng badanna. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan berkah kasadayana. Alhamdulillah barakallahu li wa lakum.